Kumaha ieu nya usaha henteu sawah gararing domba dijual teu payu gablek minantu teu gadag deh. Nah kumaha ari si Nengnya neangan pisalakieun teh aing mah asal lieur. Pak ka dieu geura Yuk, naon mah? sakedeung nek ieu bari teu ka dieu atuh ka dieu. Naon mah? Salaki aing kunaon wae atuh. Naon mah? Gugurawakan wae lah ieu. Tarujit ngeuleuh ge atuh. Kan eta rek masak eta sampe. Itu kumaha di imah gas pareum. Eueuh duit mah teh. Atuh meta Sawah di gararing sih atuh tempo cai atuh gablek minatu ngajedog gue di imah teh. Geunggeureukkeun atuh. eta tuh ka sia bukan bener. Terus sok ku bapak ngomongna. Mama mah sok nafsu ningali bebeungeut asup dia omongan ku bapak mah. Gablek minantu udah gelo atuh baheula make jeung ka dikawinkeun budak teh leutik keneh can ningali usaha mah. Pantadina geus minang ka dieu. Kan bae minang ka dieu oge da tingali atuh ayeuna kakalelendean we tingali teh teu pantes atuh sok. Ningali mitoha gusak gesep nyangu teu boga gas bayareun listrik sagala hayo we ti urang. Ai minatu ngadon ngajedog. Bari legendeannya. Bayar bakal lagi orang sok kitu keur. Ai baheula mah sok kitu ge amang gini bapak mah usaha geuningan. Itu minatu ngadon ngajedog. Teu ngajual daun sampo we usaha teh. Tapi kan ayeuna alhamdulillah boga imah boga sawah itu minatu ngadon ngajedog we kitu. Oh iya. Letak we atuh nah ai beuki mah. Ujang. Dia mah Mimi. Yang soalnya sudah kenapa sih mama? Mimi. Buru itu degoroan cici. Tuh kenah. Iya. Mimi kalau. Itu jak si mama buru samparkeun heula. Saha? Kasaha itu? Kan dia ngagero. Kayaknya kayak ngageroan kasaha. Teu kadenge itu. Bongi. Nang ngageroan naon beda teu kadenge. Iya atuh ka dieu cenah. Kasaha? Ka si mama. Yai. Paket ya. Paket naon ya? Bener ya atas mana ya? Nah ada asa pesan hiji nya. Sabaraha teh? 4 hiji. 40 aja Bu. Ayo. Pakai apalah kun bae pemulangan mah. Aing naon atuh meni batur keur teu apal kanikmatan meukeun mesraan ge tika gegeroan. Naon atuh mah teh? Paparongos ka inung teh cenah. Lain naon itu naon. Harga rek kita geus paparongot lain naon-naon. Ya Allah pang meulikeun. Meulikeun Gas jeung itu hek sawah pangempokeun. Si bapak geus kolot, mate geus kolot. aing. Main aing da meureun dahar mah kudu beas, kudu nyatu meureun. Geun bae itu dahar ge ah. Teu dahar. Mang meulikeun mah beas sayana. Sangat ti Ujang ti kamari ti mah listrik Ye, nak kemana nggak sambil nanti sami tuh hati situ paham bisa nih. Manehna nu minatu nu teu paham. Apaan tuh boga duit? Ngajedog di imam itu hau teu gablek ka era teu gawe lelendean we ayo. Hoi kanu paket maksakeun. Ai ngalebek rek ngalebek paket. Si bapak. Pak, Ujang rek ngalebek paket. Bapak pempes. Itu mah cerita ka Ujang. Bapak teh meulikeun gas. Itu boga duit mun bapak apa sorangan Sok geura ini men eta Dek. Pamajikan maneh meureun bogaeun atuh mah nya sagala we teh dipake. Teu boga duit, nah kumaha itu teu boga duit. Aing teu boga duit lieur. Tak sia teh gadag. Heuh sok erek nah aku masih bapak orang mau diajak ku si bapak gawe teu diajak ku cicing aing. Sarwana. Nah, pan bapak geus kolot. Geus kolot itu sawah gararing eta tempo. Aing mah tekan kawin ge nuturkeun kolot. Nuturkeun kolot oge tong diturutan kolot teu gawe teh. Kudu balang siar nu ngora. Nya kumaha mau urang mau kolot gawe kolot teu gawe. Lamun kolot rek paeh ngilu paeh. Jadi kubur kurang. Astaga dangkan goblok gablok minang teh. Lieur bere. Sok atuh ku bapak bere. Anu tadi pulangan tadi meuli berak aya Bang. Di Bama lieur. Teuh curang ge bapak mau pulangan meuli berak dibikeun 50. Di korupsi mah, korupsi ke bawah. Mana nya tadi teh? Sugan di mana? Korupsi ya. Gila jago kana korupsina. Ayo we kanu paket sarwana jeung pamajikanana. Sok bulu lah. Iya, bener tadi teh. Mah ya 500 mah. Iya, mah. Berapa teh? Atuh lieur aing mah. Umur rek tekot lapar ya. Masak. Kayak mah lamun teu gawe we mah. Gas naon itu gas naon? Gas huntu. Gas unggul. Gas. Heuh lah sok. Engka deui lamun ningali minantu kitu
sok tanya budak teh rek mau rek ngeusan tah rek kumaha atawa kita ka sawah teh kumaha ieu bapak teh di dieu teh kepala keluarga kudu ngajeujekeun kanu jadi minantu. Ih, kita. Aku teh asa bukan mitoh teh sada goda-goda teh. Saya rokok eta malikas tapi mana gas mah. Coba ka tuh ka dapur kudu disanggakeun gede-gedena beungeut. Hah, aing ngetik lieur Aing manenan Ye, apa nomor nita tah maligas. Aing mau kami nanti teh. nya atupan kolot teh keur ngobrol sok teang ku sorangan. Anya kudu sagala di ieu. Ayo we, ngagosip asana kumaha rek jadi naon, rek jadi naon. Rek jadi naon mikiran maneh teh ada wae lieur. Maneh nu rek jadi naon ngora ganeng dicokot ku aing ngora keneh jangkal hirup teh jadi naon maneh lain ka kolot jadi naon. Sudi enggak belegna tuh kitu. Tiga ieu keur aing. Maligas. Sangu beak, deungeuna beak, uyah pecin beak. Aduh, aing rek kumaha ieu nya. Boga anak dua-duana ih nu hiji mah geus puguh da leutik keneh can gadag. Hayang jajan. Naon deui wae jajan deui. Kalau mama nah atuh lieur mama. Tuh, deuleu kungai. Sangu. Tuh. Tuh ka si bapak jajan deui atuh mending geus lieur aing stres dilali lagi ka aing mah Bapak, hayang jajan atuh. Ya, pan duit bapak mah ngecuci emak. Atuh dah hayang meuli itu. Cuma mama da teu mere. Kumaha ye? Ibu inung teu mere we duit. Tuh, dah hayang jajan. Aya. Bapak urang eta heula. Eta heula carekan. Ibu inung teu mere duit. Inung teu mere bapak teu mere. Meninggal inung teh jeung bapak teh sarwana we. Tika Saya ka mana bae? aing kita maligas bah sia. Dah mending ngilu jeung aing ge. Ka mana Urang ya? masang togel sia. Masang togel. Sang togel di mana itu? Eta di dinya ayo. Baturan aing gawe tembus sia. Wah, heueuh hayu wah. Paduli atuh. Aing kita maligas. Paduli teu na. Uang jual. Ayo mending urang masang. Urang masang isu ka sia Ayo, otomatis. ayo. Aing buka duit, gua maligas ya. Aing mudah-mudahan we tembus pas angka aing. Tembus 4 angka 50.000-an 5 miliar. Aduh, beunghar ngadadak bos. Meuli mobil ieu mah mitoha moal pugulunu mitoha ge moal ditaptok tah ku duit sagepok ku aing Mama lieur nyai gablek binantu di imah. Mae karek balik ti sawah tinggali gararing kitu. Di imah teh meuli ga jam sakieu can balik. Nih nempoan minantu manteu. Ka mana nya? Da biasa nama pan sok ngalewa sok ulin ka dieu. Kasih Ujang sok ulin tara ka maknya nya ka mana atunya? Aing tembus 5 angka ieu 5 miliar euy. Eta minantu teh. 5 miliar. Gas teh Jang. Marek nyangu atuh lah burit. 5 miliar mah. 5 miliar. Naon 5 Tembus miliar? 5 angka 5 miliar. 5 miliar. Mama butuh gas. 5 miliar. 5 miliar. Sini ngali. Tah, 5 miliar. 5 angka 5 miliar isukan. Ari gasna mana? Shopping pokokna mah tah mau Citiring dibeli. Ku saya. Mau Gas, Citiring dibeli. mana gas? Gas. Eta 5 miliar. Tak butuh nu kitu aing mah. Yeay. Ieu si Iki bieu panggil jeung si Iki. Meret nomor 5 angka lamun tembus bakal tembus da manehna menang penanyaan. Dah kieu minantu teh tingali. 5 miliar. Butuh gas aing mah, lain butuh eta Jang. Non? Gas. 5 miliar. Butuh gas, lain nu kitu patut gas. Naonna? 5 miliar. Sia dong pada kau teuing gas goblok. Ye, ieu bakal tembus 5 miliar yeuh. Beh, Naon? 5 miliar beh. Tadi cek si mah ditambah gas lain. Lah, tong mikirkeun gas nama mikirkeun karena ya 5 miliar tah dibere nomor ku si Iki 5 angka bakal tembus. Atuh aing mah Cek penanyaan di bah catok tah. Hal ajim An duit nu keur meuli gas 50.000 dipasangkeun. Sok kalikeun 5 miliar urang meuli mall Citiling beh. Jang. Ya butuh gas, mama lain butuh nuki Jang. Cicing gas mah cicing. Mana mau nyatu? di mana ieu urang? 5 miliar mama engke na ge dibeli jeung pabrik-pabrik biasa ge dibeli. Ayeuna rek nyangorek make naon? Rek 5 miliar. Tong dahar heula. Kuat gitu.
Kuat. Oh terserah Demi ya. 5 miliar. Di mana tuh orang bapak ngiluan masang di mana ya? Masang. Iya bapaknya ge salaruana Di deui. sini. Bawa boga duit kita tak? Ayo, atuh. Wah, rek dipasangkeun deui. Semuanya mau balik. Hah? Ayo. Lari. Ayo. 5 miliar mah. 5 miliar. Aduh. Lain, Dek, mate da kami nantu geus ngomong geus teu abus, bapak maneh teu abus. Tingali sawah geus gararing. Mate Karinyayan capek. atuh. Heuh lamun mak bisa ku sorangan mah, mate geus teu bisa. Jeung di imah, jeung di sawah, cing atuh jurungkeun gawe salaki teh. Udah embungin atuh. Atuh mungeuna maneh teh hayang make kawas batur bleg emas, bleg segala rupa. Berat mah, berat. Ieu mana kumaha ieu ge sarua boga anak oge teu ngagugu. Teu hayang kawas indung geus sagala aya geuning maneh ge teu susah geuning. Paneta tengket aja jaga kerabi. Moal leuheung mun aing teh panjang maneh panjang umur, mun nu pondok umur mah. Ngebahaya tuh pai. We meureun. Nya eta rangka gablek anak, gablek minantu, gablek salaki Gusti, tobat ya Allah. Untung aing teu darah tinggi ge. Sabar ya, sabar. Sok ayeuna mah geura masak mama. Lieur rek ngagoler nyeri sirah aing mah. Heeh juga. Cinjang, eta rilakiannya bukaan deh, tempat ulah kenapa? Ayeuna pisan. Ayo, Pas, cing, pas. tuh. Buka. Buka. Teuh. Keur euy. Pirit beh. Aya 2 anak bijil 2 anak. Heeh, aya euy. 2 anaknya. Aya. Rebes yang bener sih kieu teh mah aya lu. Sagara randengnya itu ciga suara papa budaknya jeung si Ujang geus balawi kitu nya. Cek orang taong tina jandela ya. Yang lain ya? 5 aya 5. Aya. Cek aing ieu mah beh. Terus meuli Fortuner 5 beh. Meuli beh. Yeay. Kosong. Si adu akeun cacing Bijil. Aya bijil kari hiji deui beh. Ya jadinya. Hari jadi yang terakhir beh cicing aduh ya Allah berikanlah kamu ini uang ya Allah. aing si Aduh tamantong. aing geus deg-degan sia beh deg-degan beh. Eleh kitu mah. Asina beh deg-degan beh hiji di beh. Genap aja. Aduh ya Allah. Mana itu ya nomor bisa nu balik na? Siki kosong aduh genap ya Allah. Aing rungka dia mah beh. Rungkat be yo aduh aing gagal menang 5 miliar. Aduh gagal anjir. Rame ieu mah. Memang ternyata kasih. Yo sia. Rungkat ampun mah. Aing mah geus jajar Ampun, das Ma. eueuh duit Ampun. lapor mantap sia. Ampun. Aing mah di lieur. Aduh be cenah be urang adu barengan be. Geura marah rantau Bayah. sok-sok arah ini. Bayah. Naon make jadi halangan. Aku sayang. Aduh. Maafkan aku sayang. Jadi ke bawah kan. Ayo be, urang barengan be. Urang barengan. Antep keuna Orang barengan lagi. balik lah. Keun bae be hayu be. Pulang boga saung butut ke pulang balik we ka imah saung butut nah. Gara-gara mana jadi ke bawah ku. Heeh keun bae be. Urang hirup barengan we be. Urang mah doana. Ampun. Aing siki aing gegeran. Bae hayu be. Dia baju bae dibawa. Aduh. Sí.